Antak sing ade. Nya urang sahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu ye dina sungut. Kemudian aya anu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Wajib dilepehkeun. Wah. Kekemuk geus. Sah. Tapi lamun ieu disungut pas Allahu akbar ditereuy klek. Aduh, teu jadi teu puasana tah. Teu jadi teu puasana eta mah tah. Eta wajib qada poe eta imsak. Sarua jima nyanang imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu. Yelah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah, biasana kan aya tarhim heula. Nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah. Ngeunaheun, imah eueuh tarhim nya tenang-tenang bae set. Begitu kadenge lain tarhim endahan adzan. Allahu akbar nya keur kagok jasa teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nomor katilu alaman tasaharazanan bil baqalail pabanakhila. Jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang. Nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap. Ya kedah. Begitu dah beres kacai. Bara keur ngaroko nyana kaluar nungguan subuh. Kotok. Aing puyeng. Si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh. Pacek kena teh aing nungguan subuh ieu bari ngaroko kene nyana. Kok. Ji. Ieu biasana iman kostum mah isuk-isuk. Bareng neuleuh ji. Ieu kita tadi goblok jam 3 bae deui. Teu roba-roba horenganan isdet jemna. Pae hore jemna ya Allah. Barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha? Jam 6. Masyaallah. Berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30. Tajana sahur disangka ku jana peuting. Poe eta nyana wajib bae imsak kostum puasa bari wajib qada. Wajib qada. Antak sing ade. Nya urang sahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu ye dina sungut. Kemudian aya anu adzan Allahu akbar. Wajib dilepehkeun. Wah. Kekemuk geus. Sah. Tapi lamun ieu disungut pas Allahu akbar ditereuy klek. Aduh, teu jadi teu puasana tah. Teu jadi teu puasana eta mah tah. Eta wajib qada poe eta imsak. Sarua jima nyanang imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu. Yelah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah, biasana kan aya tarhim heula. Nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah. Ngeunaheun, imah eueuh tarhim nya tenang-tenang bae set. Begitu kadenge lain tarhim endahan adzan. Allahu akbar nya keur kagok jasa teh. Teh kudu langsung bae dicabut. Buriang badina. Kudu geus. Lamun pas adzan haju ditendetkeun batal. Terjadi misalnya eta. Nah eta teh nya wajib qada, nya wajib imsak poe eta. Ya Allah. Merka opat man aftarazanan gurub
jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kieu tah di kaso teh pan kasona awi banget asal geus keluar be set be laporan geus Bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan Bah geus Bah kek ieu mah lain deui Bah ye aya santri teu beres ye bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos kitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh panceknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok kiai aya anu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil panggil gedang bawa situ bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Ki Holil pohoan habisin sama kamu habisin belah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh jibari ceurik nya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nya kadinya ka Ki Holil na ge ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh aing ngajan kumaha jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang laporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nya ngarep-ngarep dibawa ku nya tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih cenah aing mah teh dipanggil-panggil ye bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum lagi ngan syaratnya tuh menang menta yai minta putuh ya batal kos gitu mah nah coba kiai gitu teu bere-berena tuh di dia baheula ya di dia santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima ku jalan betik letik eta langsung bisa ngaji
langsung iya santri di dia zaman abang langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tak mantak besi orang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkan ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang terjadi kiai lah orang ke Mekah bae ka Mekah nyilip maksudnya nyilip sama ke Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudnya dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin kebalik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tak keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia belos sakana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok masyaallah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa ka kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung malih bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tah ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seri bae moal salahnya ieu weuy lalakon keur carita di darieuna bararadung biasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tan nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawirid lampu leutik pan aya lampu tempel mangga nahin bisa leutikeun asal asinar bae diragakeun kunyana di luhur blek ka kanan langsung ditubruk di dahar ajana seserian mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Dihareupeun nyana seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tama kos itu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan punyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun nya leumpat di dinya kene potong.
Masya Allah eta jada kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik kan ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta mah tah nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja sarta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nu leujana lumpat dirinya bae ye kasih sae jelema ieu aja ku kula digitueun teh bohong teh ieu oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu Allah kareng pocong beneran atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lalakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar guys, pun diceritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, iya, lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kalimah alaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada wajib qada karena geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus kitu teu bagus kitu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutnya riyad deui ke sapinah deui sapinah deuk kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul saum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head seruiti puasa berbayat batal
wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sekadar menang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kamenangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram dia ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang saya lintas ngisang tiris bau tetap embung goblok sia ayo kana ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun ku mitohana eta kebel nyana teh ngojay set kebayang sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba aing silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan blow-blown tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus eta bae non gara-gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan mah aya kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas waduh
mal beres cenah ieu mah ieu tukar imbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nanti halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nyana cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nyana isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu kieu bajeuna keur nyeuhil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede kitu heuh bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit gara mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah tuh hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah jadi tekan kabayan puar eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikaseureun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma'im kaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga kodoaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan tanya nya wajib kodok nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga kodoaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 60 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada iraha teh coba cager deui aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib fidyah poe Minggu datang ka magrib fidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe pae ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah
Itulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha. Lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat. Tungguan ru'yatna. Tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ya saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti Ahad poe naon Ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadi Awal Jumadi Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna bari Rebo tah
ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Dua akhir Rajab Ruah puasa 9 hayang nyaho poe naon tak ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin disetrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa ya rumus-rumusna ya tilu jalan aya mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya tilu jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tek zat we anu engka dituna geus aya rumus berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di deuleu teu hayang gitu teh hayang kunaon fotona bloon teu laku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana cek nyana ieu teu pararantes cek nyana aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari hayang nyaho derajat teh kudu make sulam teu kudu make derajat teh make sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantak cek abah teh cek abah ya sia make ngitung keneh bae atah geus kitu aing panas di kitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai pra kadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung keneh gitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak gitu mah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh mang anu nyahoeun abah ge hirup keneh mal disebutkeun tah sia kadinya ngaji tah jago kepalakna nyaho tadi bari hirup keneh hirup mal disebutkeun ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh aya jago kepalakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set nya ku deuleu ku sia irawa sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kad sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron sia mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah kuyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna sek di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin tok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud tek tadi adukeun tek poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu coba tuh cenah kiai sapi
tapi atuh aing nang mahal ngaji. Dihitung doang, dihitung kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet. Perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa Masya Allah karim. Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an liqa'in nisaipin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys, puasa syariat. Guys puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel kana berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim. Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al dhaih. Nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal madahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga nak teh ya geus kieu bae wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Heuh, modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon hartina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah sugena kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur.
sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi, kabeh penyakit araraya di jero hate, geus mamata, geus maceuli, ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan, maka fakulluha yubtilu shauma thariqah, ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun, aya waktuna dahar, aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna fi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cek Kangjeng Nabi, rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa, tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju', kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing geuk datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datang dia, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun, abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa, tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana tapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu. Kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci ku jana lawang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta
rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mentak cek Kanjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjarana loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga mantap cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing mantap lamun sayang kalem berarti geus lain nu aing deui puasa manu aing berarti lamun sia takabur lain nu aing deui puasa manu aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa manu aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajiz bihi aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong makasih geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur basa lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiron wa batin Allah karim numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese iya nu hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah kaman geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol acan Masya Allah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa ye doa na pohara jasa ye bisa sekali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robayaana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan nya moal di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh deui kuburan ge bakal taya Siti Robayatul iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui
ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minan uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunya Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran pati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngerempot deh yang mal baca kan mal doa teu kira-kira saja tadi dah mandek ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi dah resep bae jaknya lah hayang lah sakana pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilakanya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang ilang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doang ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah oh, sih teman di surga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing bikin kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, oh masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja. Nya nama mun neuletukan karung nya mah jarijin. Jariji sama aing. Saku bahan teh kebocor aing. Para doa ya Allah. Sakitu bae abdi bah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsaku sirran mahabbati musyahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komom nabiyin komom mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah. Allah deh. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kangjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri. Manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah. Los yang sia. Cek Allah.
wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia tapi manusia embungeun hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang iya ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa torikoh mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'il alju ngan sakadar boga lapar doang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa nomor kedua jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima gaya maksud sunggang singgung sama sekali andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah sim kuring ngahampura di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat kumaha ketika berhadapan jeung Allah
aya anu dipakai ke bendu bakal diomong ditanya motif naon ku ayana sakitu berusaha orang di dunia si kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep si kuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo. Jadi orang puasa 30 poe. Jadi tahun kitu ngaranna Senin Salasa. Pokok Kamis Sabtu Minggu Senin Salasa. Rebo lebaran. Haul biasa Abah tanggal 9. Lamun urang rebo lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa eta nyawalan rebo malam Kemis rebo malam Kemis eta haul Abah insyaallah. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu Allahu Allahu
ميكائيل إسرافيل عيد منكر ونكير ركب عتيد جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكير ركب الله